di SD Yayasan Atikan Sunda Bandung. Tutuwuhan karya Rahmat M. Saskarana. Tutuwuhan ngawarah kuring nitah sabar. Kapelok anu dipelak. Teu bisa nanyakeun iraha kapan buahan. Tutuwuhan ngawarah kuring nitah surti akar nu ngeteyep nyiar kahakanan. Teu kadenge rumahuhna tangkal nu lungse butuh cihujan. Teu kadenge inghakna tutuwuhan ngawarah kuring nitah nyaho nulang tarima kalemah tempatna matuh muradkeun dangdaunan pikeun kasuburan. Kamanusa nu melakna mere pungbuahan geus nyambung kahirupan.